masina maneh iem borong-borong cangcut tungkul urang mah meuli baju ge anu harga 500.000. Nyaho ngaranna ce itu mung ele kuno sakampung ce itu mah bajuna ge branded nyaho teh branded maneh iem dasar udik sia iem branded we teh nyaho oke tempo yo tas branded urang yo celana branded urang yo. Oh anu kabawa ning cangcut ke si iem ka ieu mah nanyakeun baju ya cangcut kabawana wah katinggalun yo ke urang alasan kasih iem kumaha ieu kabawa nanya celana cangcut ieu mah cangcut anu di ieu mah kabawa aing sombong kasih iem kedeung deui si iem arek meluncur pas itu aing samping warga 20.000 ya mah aing mah kumaha berapa urang kudu balik deui mah ka cimol iem ulah kakak ieu mah iem urangna arek ngendong di kolot urang nya ulah kakak ieu mah aman si aman iem daripada aing era mawa cangcut hungkul teka bawa baju branded na no. Aduh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lontong sayur, lontong sapedak, lontong tahu. He tried it. Gaya, oh, Cito, nah. ayah lontong sayur, lontong kupat sayur. Aing amprok jeung si Caplin anu mabok ke cumung buruk sugan ngomong lontong. Wah yakin mah nu dagang lontong Caplin. Ayah lontong sayur aya gitu. Lontong sayur, lontong kuda, beungeut maneh. Caplin nu goreng takut. Mana cangcut mana? Terakhir. Yuh. Urang teh meuli baju branded na katinggalin di cimol. Ulah tinggalin atuh. Mana egan nanya-nanyakeun celana ka urang. Teh akhir lebaran. Lagi isukan munggahna ge nasakeun THR. Lontong gitu. Lontong. Oh, kitu mah teu percayaeun. Ieu jigana mabokna kamari. Minumna kamari mabokna aya si Caplin ieu, si Caplin. Kan aya lontong gitu sia. Mana hayang-hayang teh THR di urang ieu celana cangcut nu istimewa nu harga 150. Tong tembong kan atuh. Ieu keur maneh Caplin. Mari kitu ieu. Mana ulah minta THR deui ka mah hiteu. Jangan mah eta hargana ge 150. Adi nek kos kita. Aya lontong eta deui eta. Aduh meja. Cerita yo kurang asam Jawa yo. Sanum Cerita. ada sanum sama Nina. Jangan sombong dah tinggali. Sanum Kurang hai sanum cerita. hai sanum sudah Cerita kurang asam Jawa. Aduh, Iya kumaha sih ya boy celana kos ieu sombong pisan nyebut asam Jawa. Sakieu geulisna ceu itu. Ya dengekeun ieu kunaon beli ieu sakieu 150. Eta 150 salut sia. Kurang terima kasih maneh. 150 mah alus lain kos ieu. Emang mun budak sombong pisan. Asam Jawa ieu paling.
eta jajarana maneh nu make. Aduh. Kumaha cek itu yang budak leutik make nage. Maneh mah minta THR teh banyak bersilat lidah, sagala yang nu alus, nya kumaha anu mere we? Kumaha aing Sombong cek itu sih. sombong arek kitu. Ya mun maneh embung kurang dicokotin, arek diberekeun ka si Acan. Dia embung maneh. Asam Jawa. Set ieu jelema lalaki teh. Ka urang nyebut asam Jawa sagala. Pas manehna kasep wae. Aya naon ieu sora dedemit apa sora orek sanca? Ya itu Cito. Bau. Enak sih. Astagfirullahaladzim. Ayo ambrok jeung mau kajajaden. Orek kajajaden. Pocong kajajaden. Emang si Caplin kurang ajar. Asam Jawa. Aing kudu jelema ieu kudu nama diparancahan, digilas, dialungkeun ka jero. Jero naon? Mesin cuci. Digila teh mah digosok atuh. Ingat maneh mah kudu diasupkeun ka mesin cuci. Halus. Astagfirullahaladzim. Dedemit kebon air. Anu goreng tadi aing campur nawe. Amprok jeung brondong garing, brondong sangka. Cuma sia ku